Rek ka mana? Itu samang teu babaturan. Rek pangmeserkeun ciki Nuhun. hiji 2000 sareng sayur 500 dihijikeun pastikan. Oh nya siap. Antosan bahnya. Mohon. Nah, ieu si Abah nih pahe teu balik. Ampun, Gusti. Nah, Naon ieu Rek? Kayak buyur wae teh. tadi Abah nikahna naon? Nya dihijikeun. Nya eta, Dipastikan dihijikeun. Tapi da lain ieu atuh. mun eta diijikeun. Maksudna teh dikaresetan. Ah, salah ieu mah. Gimana belina? Di warung Kang Mamat. Oh, Sahana salah. nya ieu turang kadinya tuh urang pupuskeun. Hayu. Mun nya kieu juga buyur pisan ieu mah.